Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Udud bodas. Sabab disebut udud bodas teh aya ududun kau. Nah, Ududun kau kan beda rupanya. tembakona ge lain. Nenek moyang kita Pak terlalu lama dijajah Belandanya, hampir 350 tahun. Iya. Makanya semua dibohongin ku Belanda. Perempuan nggak boleh makan pisang ambon, nggak boleh makan nanas. Padahal itu segitu pinternya orang Belanda nggak ada larangan eta. Iya. Perempuan kita nggak boleh, kan gitu dulu. Ya. Setiap rumah kalau ngebangun dulu di atas nok bubungan kudu pakai bendera merah putih, ya. Terus pakai naon? Pakai Tibu, terus pakai Pare. Itu tuh Belanda nyuruh. Jadi supaya bisa ngitung pertumbuhan rumah di Indonesia seberapa hiji. Kadata ku Belanda dina kapal. Jadi mun aya nu eta bangun rumah baru dihitung, masuk bangun rumah baru itu. Jadi ciri kali ya, Pak? Ciri. Masuklah ke orang jadi tradisi. Itu Pak. Ciri tadi maksudnya mah. Itu Ciri sabun cara sadesa. jadi ketahuan ada rumah orang Indonesia sekian. Itu Pak. tujuan nama. Tujuanna ari ayeuna lain rumah jelema teu nyatu jelema mesin ge teu dihitung. Goblokna teh. Tadi cirian. Tadi cirian ka itu. Dan Ku Belanda mah rumah nyeun rumah geus dihitung. Itu. Di urang jelema miskin, jelema teu sakola, jelema sakit, teu dihitung Pak. Ya. nah naonnya tuh nu dihitung Nu dihitung kan di urang mah nu kaya. kayak naon? 10 masuk orang kaya. Jelema miskin mah teu dihitung Pak. Cara Nah, kan Tapi suka dinyanyikan dinyanyikan. orang termiskin di dunia. sabab naon loba teuing nu miskin mah. Jadi hese dicacakna oge kan. Ari anu beunghana 10 orang terkaya, 10 artis terkaya. Ya. Aku termiskin di dunia. Paling eta mah kamakala megijet. Kamakala megijet. Aku ini termiskin. Aku merasa. Kata cek cacaan di kage angka 1. Ya. Ini angka 1. Lantaran hese ngitungna teh ya. Sekarang angka 1. Bapak nu paling eta mah nu moal kawasa. Mbak kawasa. Gitu. Saya ukur ngopi lumpul ke bisa seri komun boga duit. Ade. Karek dibalik kopinya. Karek ngopi lumpul geus bisa seri komun boga duit. Goblok. Leuwih ti seuri. Leuwih teh seri. Berikanlah senyuman pada semua orang, tapi berikanlah senyuman pada seseorang. Jadi kudu nyari istri teh ayeuna mah Pak, cek orang Sunda mah. Ya, nu kerep mere jarang nita. Eta nyari istri teh. Murah congcot, mahal bacot. Kerep mere cenah Pak. Jarang nita. Eta kudu dicari istri mah nu kitu cenah. Murah congcot, mahal bacot. Bener eta teh Pak cek orang Sunda. Ulah nu nya Ulah. nyarah mere. Nyarah mere. Nyaheun tah mah ulah nyarah mere unggul. Jadi tadinya balik deui. Termiskin di dunia. Jarang nita, kerep merek. Eta. Nyari istri teh kan susah Pak.
susah ting teu meunang sih kana. Ese. Hah? Ese lolobana ayeuna mah kan leungitkeun ka era, gedekeun cecermen. Ya. Bingung ya. Malu bertanya susah di jalan, besar kemaluan susah berjalan. Konor. Besar kemaluan punya konor itu. Gedekeun ka era.